mubarok pangersa tokoh agama di aturan tinggi oke manawi dina waktu ieu gaya pamangan di aturan tinggi oke sadayana para tetanggi anu keangkat-angkatan tebing mangga urang sami-sami ngabagiakeun supingna ieu calon panganten kali rombongan. Oke alhamdulillah syukuring selaku pemandu waktu pembawa acara daya waktu disarengan ku Aisyah Wedding anu alamatna di Kampung Kubang Jaya kaleresan masih kalebet wewengkon Desa Sinar Resmi. Oke disarengan ku saya ada musik anu dipimpin ku kesana Bapak Haji Ebon anu alamatna di Desa Sinar Resmi Mas kami. Oke disarengan ku kameramen anu di Cikidang di Bojong Genteng alhamdulillah parantos sumpi. Oke panginten disarengan ku kameramen anu di Sanggar Film Sukabumi alhamdulillah parantos sumping parantos siap kanggo ngabagiakeun sumpingna ieu calon panganten kali rombongan. Oke keluarga besar di Pasar Sabtu baris ngabagiakeun dina mangrupikeun upacara adat Kang Jaki Sakulawargi di haturan lingih mangga mung sakitu panginten panggulem oke ka keluarga besar Irfana di haturanan supados pami parantos sayogi parantos sumpel mangga ka ketuana Kang Dedi Simatupang mangga di haturanan supados persiapan ngalaksanakeun meeting sadacan urang ngalaksanakeun kegiatan. Atur nuhun kumang rupi parantosanana wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengantin istri dina enjing ieu kalayan disarengan ku Saryada Group di pimpinan Kang Haji Ebon. Oke disarengan ku Ibu Aisyah Wedding di Kampung Kubang Jaya kaleresan Desa Sinar Resmi. Oke disarengan ku Kang Jaki Entertainment anu di Pasar Sabtu alhamdulillah syukuring gawe bareng sareng bantenan.
kasepuhan kersana Abah Nanang oge parantos suping Bapak RT ke alhamdulillah marangan dina ieu waktos oge simkuring direncangan go salah sawios kameramen anu ti Parung Kuda oge alhamdulillah di Sanggar Film Sukabumi oge marangan dina ieu acara pangbagean calon pengantin istri calon pengantin pamageut anu kiwari parantos aya di ieu patempatan. Kuningan mangsa Nitiwanci Lumustari upacara adat Zakira Production di Kawitan.
cile Pak Haji sia teh kawal atau apa oh jika nyontohan ke panganten hapunten apa saking kubunga ieu teh iya lain alhamdulillah mending ngalut kieu kumaha kitu sing jelema ge abah teh belum kenaon ini maneh tadi pulangan ieu sia teh nah di bawah si nenek di bawah sok-sok tuan tadi ngahaja dewek teh cing siapa mah kudu ngakewal kasih apa yang kau di mana wae siapa lain di mana ini siapa beres ngangir teh maneh teh wat lain wat tinggal di situ aduh kamantan masih mau urut kapogoh apa lain deh urut kapogoh patakai tinggal ini di payun ngabang di bagja-bagja teh ngabang menikah saya tadi sia dewek kadewek pogoh kepada bangga si kasih banget kudu tepogo aing mah sok ini gaul sok apa tuh anu pake ya angkot panting oyongan sekali waktu di payun itu situ tuh ngoyak ini itu di payun masih cocok tata hayang sok sekali dalam penting maju geser impor jangan bit siap ayo ini keburu-buruan Aku
ditunggu-tunggu ti kapung guru dan beberapa tinggal itu nu diante-ante ti kamari kiwari parantos sumping jumponan kana janjina alhamdulillah selamat dugi ka ieu tujuan pangarsa keluarga besarna calon panganten pamaga pangbagia kanggo nu kasep di mamahna calon panganten istri mangga talungan bunga baris kasangakeun kapayun punten kalayan bismillahirrahmanirrahim mugia Allah ngajabah mugia Allah barengan pangbagia kanu kasep talungan bunga baris kasangakeun simpai katresna hari ngiring tawis bingah dina ati kalung mangleja disaksi mangga nyanggakeun teras kalungkeun alhamdulillah salim bae kamu alhamdulillah aku dituntut ka payun salim alhamdulillah ibu besan bapak besan mangga ka payun belum dipakai salim satu lagi mangga sama aku di dia iya mangga nunduk bae alhamdulillah awas iya alhamdulillah mangga kabesan serang kabesan salim besan serang bapak besan mana alhamdulillah ya mangga ibu besan paling dia kang budi ke paling itu senyum oke 1 2 mangga udah mampah kapayun kasih sama kapayun iya terus tahan udah ibu besan serang bapak besan mangga ibu besan paling dia bapak besan lagi paling dia mangga nah foto bersama alhamdulillah kasumpingan lir ibarat kagunturan madu karak-karakan menyambodas sumpingna calon panganten pamaga mangga ibu mangga abudi dicanak calik ke kursi anu parantos disayogikeun ibu besan bapak besan mangga sadayana apa calik ka palit ya mangga calik dia sadayana mangga bapak besan palit dia punten ibu besan mangga calik anu lainna mangga linggih sadayana pager ayu mangga sadayana ka tempat kerja masing-masing oke ngaturkeun nuhun ka kersana Jaki Entertainment anu di Pasar Sabtu parantos ngabagiakeun sumpingna ieu calon panganten pamagat kali rombongan mangga kasadayana anu jajak anu giting anu garinding wilujeng sumping ka sadayana wargi-wargi anu di Pangleseran alhamdulillah mangga hapunten anu kasuhun pilih di antawisna tempat calikna kapanasan wayahna pilihan bae anu raoseun anu tumaninah anu nikmat supados dicanak bae tempat calikna ka tempat anu raoseun atuh pilih di antawisna aya tamu uleman anu ngahaja nepangan ka kersana keluarga besar calon panganten istri mangga sok mangga anu jeung linggih sadayana mangga linggih mangga mangga kuya linggih sadayana mangga alhamdulillah parantos salah saya sadayana teu aya nu kakantul teu aya sumping alhamdulillah lancar syukuri Kang Moheng aduh kirim pingahnya jajal pemirsa Bapak Ustaz Bapak Heri oke Buya tuh kirim pingah ti Ciorai kuninga emak oke alhamdulillah nuhun sumping kayak lu telur geningan sadayana ge mohon aduh ai panginten teh urang mana gitu nya geuning baraya kabeh alhamdulillah pokokna mah hapunten anu kasuhun hampura nu katedah pilih di antawisna tempat calikna sampore mungkin kaayanana gitu di Pasir Astana mah gitu nya da maklum lah namina ge kampung diskotiknya di sisi kota sakti gitu nya sareng kotakan salit gitu alhamdulillahnya da gitu oke ka sadayana simkuring ngaturkeun mangga
sing tumanina sing merenah kirang langkung tabu salapan kurang baris nyakseni akad nikah begitu nak sok sakumaha biasa sok sanaos ayeuna masih kene dina raraga teu acan reureuh gitu nya sambil urang ngantos waktu akad nikah urang laksanakeun anak ketalisan atanapi ngadugikeun maksad kali permaksadan sok sanaos urang tos kuningan maksad kaya pertempatan saya bayanan orang nodugikeun ngedalkeun risan ngedalkeun rasa hate sumping kaya pertempatan mana begituna kersa sepuh di pihak calon pengantin pamegeh kusim kuring waktos kasanakeun kanggo ngedalkeun risan ngadugikeun maksad mangga waktos ka kersa sepuh nyangakeun